wasobi ajmain amma ba'du. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipika hormat sareng rancangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayatna urang sadaya teh sapuguh dina kesempatan ieu. Teh hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapara kaluargina, kapara sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pergaulan bebas remaja zaman ayeuna. Tangtos ieu teh kabar awan kangge urang sadayana. Non ari pergaulan bebas teh nyaeta pergaulan anu tos kaleulewihan pisan, teu paduli ngalanggar tanda norma naon wae. Balik ilmu agama atawa norma susila, sadaya aturan teh dilanggar. Ayeuna mah seueur pisan remaja anu mabok-mabokan, judi, ngarokok, ngangge narkoba, zina, sampai ka seueur parawan tos sanes parawan deui. Malah teu kalah seueur nu hamil di luar nikah mah. Barudak remaja ngalakukeun hal nu karitu teh faktorna seueur biasa kusabab kabawa kusakaba-kaba pengaruh diri rencangana biasa kusabab maraneh teh ngahajakeun sakan diperhatoskeun ku kolotna da meureun selama ieu kolotna hare-hare wae aya oge nu ngahajakeun da hoyong nyobian atau penasaran teu sadar yen efekna teh ngabahayakeun jang dirina sorangan. Saderek sadayana teu acan telat kangge urang ngawartosan ku aktifkan agama sareng dari gama kangge rerencangan leuwih diperhatoskeun deui. Pami tiasa mah urang teh jadi rerencangan nu sok aya di sagala waktu kanggo tempat cerita. Pami tiasa mah urang teh janten rerencangan nu sok aya di sagala waktuna jadi tempat cerita, tempat ngadongeng, tempat ngadu sagala kakesalan keluh kesah manehanana supados anjeunna rada tenang. Rupina sakitu nu tiasa kuring dipika caturkeun dina biantara singget ieu keur kawis pergaulan bebas. Mugia aya manfaatna. Hapunten anu kasuhunan kami aya kelepatan sareng ucapan anu teu meunah kana amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god.